Dina hiji mangsa di Desa Majumulur Kecamatan Kiri Kanan Kabupaten Kaler Kidul aya sapasang sesobatan. Eta sesobatan teh tileletik kesiga sapasang sepatu butut. Eta budak dua teh buta huruf sabab teu sakola. Ngaran anu hiji Lilis. Eta budak teh anakna Bapak Karsa Thohir atau Abah Karto. Jeung Bu Eroswati Thohir atau nesok disebut Amih Resto. Si Lilis boga lanceuk ngaranna Dana. Tuluy hiji deui ngaranna Euis, anakna Bapak Kartain Ading atau nesok disebut Abah Karinding. Jeung Bu Solehah Darmawan atau nesok disebut Ami Solder. Si Euis teh boga lanceuk ngaranna Dani. Si Lilis teu sakola, pedah Abah Karto poho. Duit keur nyakolakeun si Lilis kalahkah dibelikeun domba. Cek Abah Karto, domba leuwih penting daripada nyakolakeun budak. Maklum, da jelema kampung mah asal duit jeung duit. Tuluy si Euis, teu sakola pedah bapana bangkrut. Kusabab karnang dombana kahuruan kabeh. Dombana ge ararasak, kalahkah diharakan ku keluargana. Seubeul we eta keluarga si Euis teh. Aya hiji carita. Si Euis teh sabarna resep ka adina si Lilis. Nepi ka apel wae unggal ulin katen si Lilis teh. Ayo orang balik ke imah kaburu hujan mantek. Hayu atuh. Ayo buru hujan dah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teh saha? Iya, lanjut urang Kang Dana. Oh, Kang Dana. Banyak bohong. Si aya geus geuning beli kaset kitu. Atuh kaset lah laki bogonya. Kang ieu bogo teh Kang. Ya saya kurang yuk. Yuk Mang Adil euy. Nuhun Kang. Ngadu artos teh. Teh kang naon? Aku beli sandwich, Wis. roti, sinar daging. Oh, teu aya geus lagi di si Bapak. Itu kasih bapak. Iya. Nah ayo urang ditinggalkeun. Geus we mending balik. Kontrakan Wakarto di mana? Oh, kontrakan Abah Karto. Lurus we ke aya pertigaan belok ke kiri. Nuhun atuh nuhun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Neng di mana? Kontakan mana teh? Marana pisan. Maklum we, baheula kandang domba. Nya wias tenana. Yang kumaha calon minantu abah teh saya. Calon mah geus aya Abah, tapi Abah setuju teu. Abah mah kumaha ujang we. Euis Bang, Budakna karinding. nuhun Bang. Abah mah kumaha ujang we. Asai ngopi euy. Bae pangmabut keripik. Rek naon? Ek dikawin ku urang. Rek naon? Bawa we ka dieu. We mana tuh pieu teh? Iya ku abah keur dahar. Asal pahal euy. Cik mana ningali? Nah, dia mah kadahareun ucing. Ucing. Neng. Nah, aya akang bak sama kutu. Ayo.   Ieu. Dengan aya eta di dapur lagi.
Tadi teh rek naon? Rencingkeun opieun. Kan yogi nanti ucing. Ah, embung yang abah we. Sok atuh rek rek naon? Jadi kieu bah abi teh bade nyingkeun widi ka abah teh. Abi teh bade ieu neang damel ka kota. Di dieu mah bosen kieu-kieu wae kitu macul ngangon domba ngarit sok. Hoyong nyingkeun widi kitu bade ka kota, bade jadi tukang cilok, tukang jamu bisa meureunna di ditu bah. Jeung saha? Jeung si Euis bah. Oh gitu. Nyata jaga diri we di kitu mah. Nya nyingkeun doana we nya bang, mudah-mudahan gawena nu halal kitu nu bener. Ya. Aduh, tiris kieu balik karona teh. Balik heula. Bade ka mana, Neng? Abah teh karek uwi. Bade jogging, Bah. Hah, maling? Jogging, Bah. Lari santai. Maling sate. Geus bisa duluan. Ayo kita bisa. Nya hayu. Duh, Rizky geus balik ngaranda teh. Solder, Naon karinding? panggieunkeun kopi. Can meuli Budangkeun si Luis karunya kene kita si Dani. keur maling. Jogging abah. Oh, pohok. Meni paralegal kieu rek nyari udara seger keluar. Dari pada ka mana? Balik ka warung, Ih, ke heula atuh. bade buru-buru ya. Nya sok atuh muhun. Nya. Kamana, Neng? Jadi kieu Bah, abdi teh bade minarian pagawean ka kota Jeung saha? sareng lilis Bah. Oh, ku abah mah diizinan ngan kade di ditu nya. Nyamun Pak Abi bade nyungkeun pidoana we. Mun ku abah doakeun. Nyamun Bah. Cina si Lilis jeung si Lilis gawe ka kota. Wah, makanya cek saha. Lilis si eta teh disenatkeun nya. Kan wae temen sekolah. Heuh nya. Paling ge gawe nu teu bener. Heuh nya. Sawah rek dijual ku kajuragan asen. Nah, apa dijual amun? Jangan nutupan hutang. Mana wae? Ya, Adi. Di mana? Ece, tos lempok sawah. Ayo dah sore. Jadi atuh. Jam sabaraha? Jam 3-an we urang ditemuan di dieu. Tong di dia tuh di kebon abah urang nya. Jauh teuing, mana mending di dieu. Yang bos atuh jam 3 bener ya? Bener. Siap. Jadi kieu Bu abi teh sareng geus bade angkat ke sore ka kota. Sore ayeuna. Jadi ayeuna sore. Bios kan? Ayo lah persiapan lah bang. Ayo. Ayeuna harga sayuran mahalnya. Mohon cengek nu mahal mah ya nama ih. Corona nambah deui-nya di Indonesia. Nya ih. Hareueur kieu di Sinula. Sok tanggal. Karun
Ambu, rek ka mana? Bade euy aya Ujang bade ka mana? Ambu. Oh. Aya Ujang bade ngiring mah antarkeun si Eus ka kota. Oh, Eus jadi bade ka kota. Jadi atuh bade ngiring mah Hayu atuh bisi Eus, bisi sono ka AA. Tilu. Ya atuh ambu urang ulih bareng we. Ya atuh hayu. Yuk. Jam 3, hayu orang angkat. Mun kala. Era, geus aya keluarga nasi solder. Telatnya. Nya tenan naon. Geus nepi kota, si Lilis jeung si Eus bingung rek ka mana. Tungtung nama maranena lempang nepi ka mangih ruko-ruko kitu. Tah, tuluy maranehna teh nanyakeun, aya lowongan gawe teu? Keur kitu teh ngaranna Untung heueuh, aya gawean yang maranehna. Tungtungna si Eus gawe jadi nu ngajagaan toko. Tuluy si Lilis jadi tukang kukumah baju. Gimana Neng? Abang Bade ka mana? rilis kieu. Terus balik ngaronda teh. Solder.